Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin hunafa'a walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna sa'nyana kaula anu agung dawuhan Allah subhanahu wa ta'ala a'tainaka geus mere kaula anu agung ka anjeun Muhammad al kautsara kana talaga kautsar fasholli maka kudu salat anjeun li rabbika ikhlas karena pangeran anjeun wanhar jeung kudu mencit kurban anjeun. Wanhar anjeun kudu mencit kurban. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ibadallah, dina madhab Imam Syafi'i mencit hewan kurban mangrupikeun sunat muakkad. Sunat tapi muakkad. Sunat tapi dikedahkeun pisan. Muakkad. Upami sunat biasa kadang dikantunkeun ku Kangjeng Nabi. Tapi upami sunat muakkad Kangjeng Nabi tara pernah ngantunkeun kana eta pasunatan. Kalebet kurban atanapi ibadah kurban, mencit hewan kurban. Setiap tahun Kangjeng Nabi tara pernah ngantunkeun ibadah kurban. Anu mawi dina sapali hadisna Kangjeng Nabi ngadawuhkeun, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Saha wae dalmina nu dipasihan kamampuhan ku Gusti Allah gaduh kanggo ngalaksanakeun ibadah kurban, gaduh biaya sareng sajabina, falam yudhi tapi jalmina sombong alim ngalaksanakeun parentahan Allah, mampuh ngan alim ngalaksanakeun ibadah kurban, mampuh ngan ngalawan we kana parentahan Allah, falam yudhi teu ngalaksanakeun ibadah kurban, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Begitu engke manehna maot pilih antawis Yahudi atanapi Nasrani, alias manehna maotna henteu nyandak iman Islam. Naudzubillah min dzalik. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ibadallah, kanggo jalmi anu ngalaksanakeun ibadah kurban ikhlas karena Allah. Aya basyiron, Kangjeng Nabi masihan kabar gembira ka setiap jalmi anu ikhlas
ngorbankeun sapali hartana kanggo ngalaksanakeun ibadah kurban, fa bi awwali qatratin qatarat min tammihi, satiap hiji tetesan tina getih hewan kurban nu dipencit, satetes we tenan dugikeun ka seueur mah getihna ngagolocor ngocor, satetes getih anu ngeclak tina hewan kurbanna jadi kiparat kana sadayana dosana, dihapunten sadayana dosana. Malah sanes dosa anjeunna wungkul anu ibadah kurban, Pak. Sanes dosa anjeunna wungkul anu ngalaksanakeun ibadah kurban, Bu. Wadunuba iyalihi, sadayana dosa anak pamajikanana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Urang dorong doa we mugi-mugi nu ngalaksanakeun ibadah kurban, kulawargi urang, baraya urang, tatangga urang anu taun ayeuna khususna mugi-mugi ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh di antawis urang anu teu acan dipasihan kamampuan, mugi-mugi we saengalna ku Gusti Allah teu dijembarkeun rezekina. Tiasa dipasihan kamampuan taun payun mah ngalaksanakeun ibadah kurban ikhlas karena Allah taala. Bari sadayana ditampi ku anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah Allah. Urang sadayana bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Wirehing dugikeun kadanget anu ayeuna, urang masih keneh dipasihan nikmat tiasa napas. Nikmat yuswa anu sajatina ieu nikmat yuswa teh mangrupikeun alamat ciri yen Allah masih nyaah ka urang sadayana. Anu sajadina ieu nikmat yuswa teh sakedah namah dimanfaatkeun anu saleres-leresna. Kamu tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Likulli bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia, khusus nama abdi nyalira, setiap manusia kulli bani Adam, setiap manusia tanpa terkecuali dauhan Kangjeng Nabi, setiap manusia pasti khata'un. Sanes pernah salah, Pak. Sanes pernah salah, Bu. Tapi khata'un seueur kasalahanana. Sanes ngan saukur pernah salah. Dauhan jungjunan setiap manusia seueur kasalahanana. Mana urang lenyepan urang nyalira. Dosa ngantunkeun salat. Dosa salat teu jeung elmuna. Dosa ninggalkeun ngaji, dosa ninggalkeun saum, dosa soca, dosa cepil, dosa lamai, dosa panangan, dosa sampean, dosa patuangan, nu halal, nu haram, lebet wae kana patuangan urang. Setiap detik malahan panginten urang hayo wae milampah dosa. Likulli bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Sahingga jalmi nu sae dauhan Kangjeng Nabi teh sanes jalmi nu teu pernah dosa da moal aya. Jalmi nu sae jalmi anu tobat ka Allah Subhanahu wa taala.
sajatina urang teu dipasihan kana yuswa ku Gusti Allah teh kanggo tobat. Allah nyaah ka urang, manya urang teu nyaah kana awak nyalira. Kamu memeres ibadah urang. Saat san urang ngantunkeun alam dunya. Kapanan ku urang ge kasakseni Pak Bu. Ngalaman kula warga urang, baraya urang, tatangga urang, rerencangan urang, cikeneh sasi saum teh babarengan aya keneh di alam dunya teh sasarengan jeung urang. Kamari teh Idul Fitri aya keneh babarengan jeung urang. Ayeuna mah tos beda. Tos ngantunkeun urang. Urang aya di dunya aranjeunna mah tos aya di alam kubur. Aranjeunna mah tos aya di barzakh. Sakedap deui urang ge bakal nyusul. Ieu nu kedah dimanfaatkeun ku urang teh. Sesa-sesa yuswa urang ayeuna urang sasarengan manfaatkeun kanggo memeres ibadah urang. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Setiap manusia, setiap makhluk Allah tos ditangtoskeun ajalna ku Gusti Allah. Allah nu nangtoskeunana. Irahana urang bakal maot Allah nu nangtoskeun. Di mana urang bakal maot Allah nu nangtoskeun. Nuju kumaha urang bakal maot Allah nu nangtoskeun ngan dirahasiakeun ka urang sadayana. Nu pasti urang sadayana bakal maot. Bakal sumping ajal. Ayeuna engke tereh lami keneh nu pasti urang sadayana bakal nuturkeun kulawargi urang, baraya urang, tatangga urang, muslimin muslimat nu tos pangheulana ngantunkeun dunya. Janten punten Bapak Ibu sadayana. Urang teh ayeuna nuju musim musibah. Cenah namina ti corona teh ya. Cenah namina Covid-19. Punten salaresna ieu teh ujian akidah. Ujian syariat. Geuning urang ge diuji. Teu saalit urang we. Lantaran eta musibah teh naha urang bersieun kana musibahna eta. Lain sieun ku Gusti Allah. Nah kala sieun ku panyakitna lain sieun ku Gusti Allah. Ujian akidah. Kala sieun maot lain sieun ku Gusti Allah. Tungtungna kan teu saalit ti urang ge nu sehat teu ludeung kaluar ka masjid. Sieun rek ka masjid teh. Sieun salat di masjid. Sieun berjamaah di masjid. Nu tadina getol ge jadi ngedul. Tenan nu ngedul. Sieun rek init pangajian. Sieun tulung tinulungan jeung batur. Akhirna mah teu silih tulungan. Sieun ku panyakit, sieun maot. Padahal wallahi moal aya nu maot di tengah-tengah umur. Muaddalan tos ditangtoskeun jadwal maot urang teh bakal iraha, bakal di mana, bakal nuju kumaha ditangtoskeun ku Gusti Allah. Rek aya corona sing yakin, rek aya corona, rek teu aya corona, urang bakal maot. Rek aya panyakit, rek teu aya panyakit, urang bakal maot. Bade aya musibah, bade teu aya musibah, urang bakal maot. Bade digemrong ku corona, dirogrog ku corona, ku Covid beak karep ngakorogotanana ka urang. Can waktuna maot mah, can dugi kana waktos nu ditangtoskeun ku Gusti Allah mah moal maot. Nah urang jadi sieun ku eta, ngajauhan masjid, ngajauhan pangajian, atuh urang teh jadi ngajauhkeun diri tina rahmat Allah. Nu kedah dipikasieun ku urang Pak. Nu kedah dipikasieun ku urang bupunten sanes coronana, sanes Covid-na, sanes maotna, tapi nu kedah dipikasieun teh maot teu nyandak iman Islam.
Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Urang sami-sami manfaatkeun. Sesa umur urang nu bakal dugi ka iraha ieu teh. 1 tahun deui umur urang, 2 tahun deui, 10 tahun deui, 20 tahun deui, teu tiasa ngajamin. Dugikeun ka magrib engke teu tiasa ngajamin urang teh. Urang sami-sami manfaatkeun anu memeres ibadah urang ka Gusti Allah. Urang usahakeun setiap aktivitas bujeng-bujeng ibadah nu tadina aktivitas dunya ge sing janten ibadah. Urang dagang sing janten ibadah, urang macul sing janten ibadah, urang mangul sing janten ibadah. Setiap aktivitas urang niatan lillahi ta'ala sadayana sing janten ibadah, pahala kanggo engke urang ngalebetkeun kana lebet surga. Kenging ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Margi Bapak Ibu, urang lenyepan naon ibadah anu engke ku urang ditembongkeun ka Gusti Allah. Tos tapak ibadah nu mana anu rek ditembongkeun ka Gusti Allah teh lamun urang dicanak yuswa ayeuna ku Gusti Allah. Urang manfaatkeun. Aya tapak ibadah naon dina awak urang teh nu bisa dibanggakeun teh engke teh. Batur mah awak ripuh disiksa nepikeun ka maot tapak ibadah jihadna aya teh mongkeuneun ka Gusti Allah teh. Batur mah suku capek bulak-balik ka masjid ka imah, ka masjid ka imah, capek tapak bulak-balik ka masjidna aya tapak ibadahna teh mongkeuneun ka Gusti Allah teh. Letah lamai baseuh ku dikir, baseuh ku sholawat, tapak ibadahna aya teh mongkeuneun ka Gusti Allah teh. Mastaka dugikeun ka lieur, dianggo ruku tenan tos sepuh mapanya, bunya dianggo sujud tenan bari jeung teu damang mah aya teh mongkeuneun tapak ibadah teh ka Gusti Allah teh. Cangkeng dugikeun ka cangkeul, dianggo ngadekul wae di majelis pangajian, isuk-isuk ngaji, beurang ngaji, sore ngaji, peuting ngaji, aya teh mongkeuneun tapak ibadah teh ka Gusti Allah teh. Ari urang rek nemongkeun naon? Kaseuseurang teh sanes ibadah tah, urang sami-sami nganiatan. Da urang teh moal alami deui, pasti moal alami deui. Wios, capek salat, wios. Urang teh keur dudunya aya waktu salat, salat heula. Capek, salat capek, puasa capek, ngaji capek, maca Quran capek, sagala rupi ibadah capek. Wios da moal alami engke hadiah nama di surga salalamina urang bingah. Urang capek di dunia bakal sabaraha tahun? 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, moal sabanding sareng buruhan Allah engke salamina senang di lebet surga. Di surga sanes 1 tahun, sanes 100 tahun, sanes 1 miliar tahun, sanes 1 triliun tahun, salalamina keur jelema anu capek ibadah di alam dunia. Ayeuna mah urang capek heula ge, Pak. Urang didamel heula capek, didamel buburuh ka Allah. Urang ngamanfaatkeun sasayuswa urang. Sasarengan tobat ka Allah Subhanahu wa taala, tenan abdi mah. Sasarengan tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Urang niatan nu tadi urang teh tara salat. Niatan ayeuna mah pokona mah aing moal ningalkeun salat. Piraku tina 24 jam ngan 5 waktu kitu ge moal 5 menit salat teh sawaktuna teh. Urang niatan nu tadina tara puasa Ramadan urang niatan pokona mah taun hareup mere puasa. Nu tadina tara ngaji rek ngaji da ngaji teh tara nepikeun ka 5 jam geuning di majelis pangajian teh. Paling sajam, paling 2 jam urang niatan sasarengan. Urang ngamanfaatkeun sesa yuswa urang nu masih kene aya. Mudah-mudahan urang sadaya engke di mana sumping ajal, iraha wae, di mana wae, nuju kumaha wae, mudah-mudahan nuju kaayaan sae lahir batin. Urangna kaayaan suci lahir batin dimaotkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina kaayaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh urang teh teu hilang kula wargi urang
Baraya tatangga anu kamari ngarantunkeun urang mugi-mugi di alam barzahna. Ayeuna ku berkahna dinten Idul Adha, ku berkahna takbir sagala rupi nu diaos ku kaum muslimin. Mudah-mudahan aranjeunna di alam barzahna dibuntel ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal basar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil masabihil ghurar. Amma ba'du fa usikum ibadallahi wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur juyusal muslimina wa asakirul muwahhidin wa halikil kafarata wal wafidata wal musyrikin wa damir a'da'aka wa a'da'ana wa a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudul man khadalal muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Allahumma inni as'aluka bi adari khalqika bi izzati arsyika bi ridai nafsika bi nuri wajhika bi mablaghi ilmika bi ghayati qudratika bi haqqi haqiqati syukrika bi muntaha rahmatika bi iradati masyiatika bi kulli sifatika bi tamami wasfika bi nihayati asma'ika bi maqnuni sirrika bi jamili sirrika bi kamali minka bi faidi judika bi syadidi ghadabika bi sabiki rahmatika bi a'dali kalimatika bi tafridi fardaniyatika bi tauhidi wahdaniyatika bi baqa'ika bi izzati rububiyatika bi adamati kibriyaika bi jahika bi jalalika bi kamalika bi af'alika bi in'amika bi malakutiyatika bi jariyatika bi ma'afiyatika bi adafika bi lutfika bi barrika bi ihsanika bi haqqika wa bi haqqi haqqika an taj'ala lana farjan wa makhrajan wa shifaan minal humumi wal humumi wal waba'i wal bala'i wal ana'i wa jami'il afati wal ta'at fid dunya wal akhirah bihaqqi kafaha ya ain sad wa bihaqqi taha wa yasin wa sad wa bihaqqi hamim ain sin qaf wa inna fatahna laka fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi